Naon balik ngaji teh urang nangteurekeun bebenangan ilmu teh didengekeun lain muncul kunaon tepil tapi cuy ngan kunaon urang lamun balik ngaji teh geuningan nangteurekeun apa tah ieu ini pertanyaan Kangjeng Rasul lamun hayang ilmu bebenangan fa alaihi ayyulazima humsi solin pigawe tah 5 perkara. Mudah-mudahan di almarhum saya didoakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke. Moga-moga bulan Saladaya Allah Subhanahu wa taala dikabulkan iman, tambah
kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dina ieu bisa asal kurang sok ngayakeun rutinan pengawasan. Mudah-mudahan hasil pengawasan rutinan ramsasa kurang di papainan ilmu anu barokah anu manfaat ngan lamun hayang jadi jelema anu meunang ilmu. Jadi supaya ilmu teh cicing dina otak urang teh. Jadi ilmu teh lamun kadenge urang jadi derekeun leungit ilmu teh. Jadi aya we hate urang teh. Dawuhan Kanjeng Rasul, man arada ayyah fadal ilma fa'alaihi ayyulazima khamsu khisalin. Dawuhan Kanjeng Rasul, lamun urang ngariungkeun ulama ngaji, maka lamun hayang bebenangan kana ilmu, maka saur Kanjeng Rasul urang teh kudu ngabiasakeun migawe 5 perkara. Tayeu nu jadi sabab urang bebenangan ilmu. Ari kadang-kadang urang mah lamun ilmu teh ngadenge dari dengengan teh urang mah lain ku cepil tapi ku jeulik. Kunaon bari ngaji teh urang nganterekeun bebenangan ilmu teh didengekeun lain ku kunaon ku cepil tapi ku jeulik. Ari jeulik mah biasana ceulik katel. Jadi katel. Ari ceulik katel mah biasana ge jiwireun. Ceulik katel mah jiwireun sok. Da ceulik urang oge kadang-kadang lamun ngaji mah teh kabeh ge ceulik jiwireun unggul. Jiwireun eta. Lamun didangukeun ku cepil, cep kana hate. Langsung nyempil dina hate cep kana jari teh langsung nyempil dina hate. Eta kakale ngaji. Menda kurang yang ngadengekeunana rek kunaon ye? Lamun arek ku jeulik daek dijiwil kaitkeun kana paku gitu. Da lain pagawean sunat ngaji diinstruksikeun ti Rasulullah ti malaikat Jibril langsung ti Gusti Allah. Alaikum bimujalasatil ulama. Wajib karajen kabeh ngariunga tiap poin salasa teh tah model kieu teh ngariung kieu teh lain sunat beda. Oh panekan dari awak ngagoleho. Jadi awak mereka menurutnya sorangan target. Ayeuna lamun di imah ngagoler ngadaul, ari di dieu ngadaul di imah udut di dieu udut. Naon bedana? Ngan beda di dieu mah meureunana aya ganyara, di imah mah urang teh cicing. Ganyara. Atuh lamun kieu mah urang di dieu nunutan teu diganyar kakarek cicing di imah. Kakarek gini, lamun di dieu ngariung ngaji teu diganyar ku Allah nunutan geus teu di imah. Lamun ningali kana katerangan dawuhan Allah dina surat Yasin. Allah ngadawuhkeun ke di yaumul kiamah jalma bakal ditanya. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tanya surat Yasin. Eta surat Yasin lamun didenge ayat
lamun diperhatikan kurang engke jalma teh awak-awakan urang teh tah leungeun suku panon jeuli irung kabeh bakal dipentak pertanggungjawaban ka Allah bakal ditanya kabeh oge ngan kabeh ge moal bisa aya nu ngomong letah urang teh ditulakan disulaket ke mah japret kau jadi urang teh bisa ngabohong beda jeung ayeuna lamun ayeuna jalma kadang-kadang kieu pada jam puasa bayar baik nanti orang payakan bentuk padahal mah manehana nama ngambengkang teh kamerkaan lamun bulan puasa bisa ngabohong di dunia mah tapi kemah disulakan teh tanah-tanah dikunci eta-eta jeung paham mah bisa nyarita kemah tah dina ieu poe teh taget kitu naon nu bakal ngajawab amal perbuatan saksi anu puguh daya jalma anu rek dialungkeun kana neraka yo aya jalma eta jalma rek dialungkeun kana neraka ku Allah saur Allah aya malaikat barangkeun ka si eta kana neraka ayo para tolajoan aya cileuh segede kieu bae eta cileuh teu ngahalangan Gusti ulah diasupkeun si eta kana neraka naon sababna lantaran keur waktu mingonan si eta teh tuluheun capeun ti beurangna nepi ka nurutan keur waktu mingonanana baru datang mijil cileuh sagede peuleuh ceuk cileuh Gusti abdi saksina si eta nurutan keur mingonan oh cileuh ge nulungan bukan kayak gitu mandakan oge nah sok ayeuna lamun datang cileuh sagede naon diterima nulungan mah ceuk cileuh nu diima teh Gusti abdi cileuh daya saksi si eta mah teu diirit ka masjid mingonan ieu mah cileuh abdi hees diimah ceuk si eta teh ceuk cileuh teh ceuk malaikat teh meureun Gusti kumaha kieu barangkeun kana neraka kieu wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya sibun sakabeh arjuluhum suku bakal jadi saksi leungeun jadi saksi ceuli nu bakal jadi saksi alaikum bimujalasatil ulama wajib kalanjeun kabeh teh ngariung jeung para ahli ulama wastimai kalamil hukama dengekeun omongan para ulama ahli hukum naon sababna fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita bi nuril hikmah Allah teh ngahirupkeun hate jalma teh lain dihirup-hirup kunaon ku pagawean-pagawean anu eueuh manfaatna bisa hirup ka hate jalma teh bi nuril hikmah ku sabab cahaya hikmah aya cahaya hikmah moal aya lamun lain perhatian bebas kama yuhyil ardal mayyitah bima'il mator seperti ayeuna pan anyar kene tasalodo kepelakan teh goreng tah ayeuna kepelakan teh jadi halus berarti eta subur deui tanah teh taneuh suburna teh bima'il mator ku cai hujan tah jalma ge suburna kaimanan teh nyaeta ku daekna ngariung penantian enggak ada merenang ngariung bebenang ilmu Allah ngapunaon urang lamun beres ngaji teh geuningan gedekeun apa tah ieu ini pertanyaan nah saur Kangjeng Rasul lamun hayang ilmu bebenangan fa alaihi ayyulazima humsi solin pigawe tah 5 perkara 5 salatna lamun urang can mega 5 ieu ngadenge si ngadenge kana ilmu hare-hare jadi rasa keung na teh jauh jeung Sayyidina Umar tong ke nguping ngan layanan jalmi aya nyariokeun aya siksa maca Quran lamun Sayyidina Umar ngupingkeun aya siksa aya ayat nu tuluy kana makna siksa Sayyidina Umar mah lamun keur numpak kuda oge langsung nyusul ka
siun ngegeter salirana teh urang membaca Quran urang mah Quran dibaca jangan paling urang. Nah ini dia nomor kahiji sarkanya Rasul sholatul lail walau rakaat ini biasakeun salat penting sok sanajan 2 rakaat kakareh kerasa urang ngadekeun ngaji isu kedek ngamal da Rasul mah lamun jalma salat tahajud 2 rakaat penting maka saur kanjeng Rasul man asyhara nafsau fil lail faqad fariha qalbuhu binah lamun jalma salat tahajud dipenting salat tahajud maka deh salat tahajud teh urang dipenting salat tahajud kade sare heula tah salat tahajud mah engke dipenting salat naon urang teh tahajud dipenting sabarakaat tobat deui misi 2 rakaat maka saur kanjeng Rasul faqad fariha qalbuhu bin nahar bakal dibere bunga hatena ti beurang teh bunga di beurang teh ieu lah teu pada bunga di mana teh puripun teu kituna penting salat tahajud beurang ka kebon nyebor nyemprot buncis 15.000 bunga teh aya aduh daerah maya bunga-bunga tukang tani lamun ngadenge harga geus 15.000 buncis daerah bunga ka urang karat ngadenge na eta barikan kajenang komo dia geus kajenang meureunang urang teh papan fariha qalbu bin nahar ieu masalah kanjeng Rasul man asyhara nafsu fil lail sing sajalma anu hudang di penting salat tahajud faqad fariha qalbuhu bin nahar ingatkeun qad asukana fil madi litahqiq yakin bakal bungahna eta jalma waktu beurang bungahna kumaha lah pandai kan gawe melewati main-main duit di jalan dan coba sok ningang ada kadang-kadang mana bunga iya hiji tah lamun hayang sarkanya Rasul man arada ayyah padal ilma falaihi ayyulazimahum sisalih lamun karep cenah ilmu teh supaya ulah poho jadi urang kalau ngadaikeun ngaji teh inget urang kena teh falaihi ayyulazimahum sisalih 5 nomor kahiji sholatul lail walau rakaatain salat teh cenah dipenting 2 rakaat insyaallah ilmu ngadaikeun poho bakal terus diamalkeun ku urang beurang jaminan bakal diberi kabungahan ku Allah paingan anu urang anu butuh di urang kambing jeung bingung kira-kira da eta nu sabenerna ulah nyalahkeun ka Gusti Allah heran ka Gusti Allah teh deka aneh Gusti Allah teh bukan batu masalahna bari nu sabenerna mah tempo mawa urang aya dewe teh kudu implementa teh ka Gusti Allah dari perkat sok barang pandai puasa udah cuma nanti bersih hari ini memaksakan tak kuatan buruk tapi na eta bari wudu pada seweran jauh nomor kedua saudaranya itu dawamul wudu nomor kedua mah jalma anu ngabiasakeun wudu ilmu bakal cicing dina otakna dina kitab Ta'lim ayat 20 masantren meureun eta masantren niang masantren kitu anu hiji jadi kiai anu hiji mah henteu sedengkeun masantren sarua ilahna teh ditaros jeung guruna teh ari maneh kunaon cenah aya kudu kuaturan maneh ngaji teh pinter akhirnya ditanya hari mana itu mungkin ditanya hari mana nawan juga kesukaan kayak di mawan mana yang berani sahur eta budak abdi mah upami ngaos teh sok wudu heula jeung lamun ngapalkeun kitab teh abdi mah sok nyangareun ka kiblat
ari maneh tah terjadi kiai teh abdi mah mun babaturan ngapal teh abdi mah lalangiran main Facebook ke cenah abdi paling naga bawa nama biasa cenah lalangiran. Nah oh baingan atuh cenah maneh mah teu beunangan cenah ilmu teh dua tak dawamun wudu apir apa tuh orang tadi kakabuan wudu sing ingat kalau kanya Rasul lamun jalema ayeuna Isa wudu ya wudu Isa dipake wudu Isa ya Isa sampai ka isu Allah nyabut nyawa urang penting harita maut maka dihukuman mata syahidan dihukuman mati syahid lamun beurang urang wudu ditajong baru kanan teh nyusruk kata urang teh nepi kana maut ajal nang urang dirinya dihukuman maut syahid lamun boga wudu tuh kena kan pada umur mah teh nyaho urang teh waduh urang sejak-jak waringkas ge teh nyaho-nyaho sebeungar kos beungar mah oh semaot tah lamun wudu heulana di mana urang mau maka saur kanya Rasul mautna dihukuman maut syahid. Wah asal kurang dolan cara mendengannya terlalu kurang dari kurang kadang ya tidak akan beres kan itu mau diterima itu tadi tadi ngomong benar terang oleh tak biasa ya kita sekolah jawaban tekan itu tekan itu ayat dari sirah ngerti tenang tenang susah musab sirah ngerti lain musab sirah ngerti menurut saya itu bisa patah lain sirah ngerti tak ada dawang dulu nomor kata berapa nomor kata itu at-taqwa fisiri wal alaniyah nomor kata nomor katilu lamun hayang ilmu cicing dina otak urang at-taqwa fisiri wal alaniyah kudu gede kasieun ku Allah sir dina waktu rahasia wa alaniyah jeung dina waktu terang-terangan maka lamun jalema gede kasieun ku si Allah maka bakal ditetepkeun ilmuna dina otakna. Imam Syafi'i mah pajajang yuswa 7 tahun teh 30 juz Al-Qur'an teh katalah 30 juz lain juz 30 urang mah juz 30 ge untung mah urang lah juz 30 ge untung lah da Imam Syafi'i mah yuswa 7 tahun teh katalar 30 juz teh lain katalar hungkul jeung makna Al-Qur'an geus katalar Imam Syafi'i. Tapi ada Imam Syafi'i cuma yos kaduluna guruna Imam Syafi'i Syekh Waqi namanya syakautu ila waqi'in suahibti saur Imam Syafi'i mama abdi teh nang goreng-goreng teuing belet-belet teuing cenah abdi teh abdi teh cenah ieu gaduh watak teh nang belet eta teh 7 tahun kata Al-Qur'an nari mana teh aya urang mah tuh kakarek bisa puluh ge beunting ngaku pula baca puluh batu dewek lah cecetna beunting karak bisa tahwil mah sanoga eta keun air nomor tomair batu dewek sorangan cecetna Imam Syafi'i mah teh kitu syakautu ila waqi'in suahibti mama kasih waqi'nya dari situ abdi teh suahibti goreng talaran abdi kumasyar Syekh Waqi fa'al syadani ila tarjil ma'asi pokoknya mah ieu lamun maneh cenah hayang jajaman cerdas fa'al syadani ila tarjil ma'asi jauhan maksiat sieun cenah ku Allah saur Imam Waqi naon sababna fa innal ilma nurun saur Syekh Waqi Imam Syafi'i fa innal ilma nurun ari ilmu teh cahaya wa nuru
nurullah la yuhdalil hati, cahaya Allah moal dipikeun ka jalma-jalma tukang maksiat. Moal tukang dagang dengan maksiat kayak budak kayak paling terang. Ya, jelas. Atau ada Imam Syafi'i itu pintar gitu, kayak bangsa benar nama Imam Syafi'i. Ramana orang kaya itu ramana. Pan ramana teh mah bae solokan aya buah asa hiji murah. Buah manggu tapi sungapan teh lamun urang kumaha aja orang mangi buah murah kayak asa solokan. Wah pencet banget weh amis teh banget julang gitu teh kana tanggal teh aya kene bae pau teh berapa teh gitu. Coba ramana Imam Syafi'i mah kumaha baru kana gede papai gede kahi neangan mana cenah jalma nu boga tanggal mangu teh ye mana ye ari pek teh ningang papangi jeung bogana hareup manehna keur uyak-uyak ge bari kumpul teh kumpul teh dewek mangu hiji-hijina duana baru murah di deka anu dewek ngasaan kumpul teh bangunna cenah ye mah aya nu manggieun teh cenah nu bogana teh geus aprak-aprakan neangan eta kumaha teh cirian saurama na Imam Syafi'i. Assalamualaikum waalaikumsalam ari salira teh neangan naon buku dewek nyesot teh tadi aya mangu hiji buahan di teangan mereka eueuh eta sang mahakan teh kan saurama Imam Syafi'i punten ieu cenah tu abdi kengeng buah mangu teh mana hakan begitu mana ayo berapa teh kitu tadi sedek kudu kitu wae lah hakan henteu saur Imam Syafi'i mangga saurama mana ya mangga cenah mangga tuang salira mentakan putra anak Imam Syafi'i yang pinter ayo berapa malah yang gitu di masjid kampus ya kadang-kadang geus bubuh di Ustaz Batu ayeuna tanggal huina ge pagar batu dicabutan di bareda bae geus no atuh niang teh didang urang teh nya make dibere ngasaan di budak oge di bawah ka imah niang ditanya teh eta bapak di mana tanya teh mah bagi-bagi dosa bagi-bagi dosa jeung budak bagi-bagi dosa nya ai nanda at-taqwa bisyri walanya tilu kan nomor kaopat aya kula lit taqwa la lisyafaat urang teh barang dahar teh ngadang goreng kita nangka ngadang kopi goreng pisang udah ya dan kira-kira tidak kadang kafe orang jauh sih kalau mobil wae ngapain tuh restoran tani yang gitu deh tak ayo lah itu paling suka paling dia palingnya tak nih yang gitu ayat kulalit taqwa lali syahwat namar kaopat lamun ilmu hayang cicing dina otak ulah pohon barang dahar urang teh lit taqwa lali syahwat Gusti abdi ngadahar gorengan abdi nginum kopi abdi ngadahar sangu Gusti muga ieu sangu kopi cai nu didahar ku abdi mesti jadi sabab abdi daek ibadah ka Gusti itu semuanya pikir kayaknya tak urang nusok di pikiran malah yang tadinya urang mah ieu pada di mana itu tadi geus meunang mah biasa kabeuli tas sakarung 10 kilo da eta tenang pikeun aduh dewek gajah jalan hirup teh dewek makana tangan dewek biasa bari teu ingat eta urang teh nya nu didahar urang teh teu diomongan Gusti muga ieu didahar ku abdi nu didahar ku pamajikan didahar ku anak muga Gusti sing jadi sabab abdi teh ibadah ka Gusti aman tuh ayo berapa gitu nggak are-are darah dari ngaji mas kalau ulama kudu minum dahang ayo lamun pajajang dahang sapoe 3 kali ngaji 3 kali dan kadang-kadang jelema teh komo anu kaliwara anu kaliwara itu tidak aneh ya ini udah betul perang betul nanti bahkan timur perang betul nanti pakai nilai 10 nih ya kamplek tuh bakal mereka berasa eta teh kadang-kadang majalman penyebut koreseun
pejit koreser ayeuna gerak hidup jam genap jalan kali nekang mumuluk gitu mumuluk tah mumuluk jam genap teh urang teh susul ku ngaji gak kana kurang Alhamdulillah minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ngaji kan beres kata maca Fatihah beres deui maca Fatihah jadi kasabang kan ngaji tadi bayang tak kalau siapa segini bayang ningan teh baru kada pejit korek jam sarapan teh deui nah ieu rek tanana makan pagi ya gam deui kana piring dalung teh wae ribut urang teh eling ka Gusti Allah Gusti make wudu urang teh salat duha gerangan Gusti beres salat duha gam deui kana pajul gam deui kana pajul dalung teh urang maju baru kanan teh ayeuna kakarek dahar jam 12 dahar macam 12 betulna geus 3 kali coba sok lamun jalema ayeuna di dieu minggonan teh da di dieu minggonan teh da teuang poe sabenerna henteu nga palingna ge saminggu sakali ku bari ku paujang baby saminggu sakali coba sok ayeuna daang saminggu sakali sabaraha kali hitung lamun kali 3 daang lamun ngitung kana instruksi ulama maka lamun ayeuna daang 3 kali ngaji 3 kali lamun saminggu 7 kali 3 20 hiji kali daang ieu teh anu mana 20 kali daang anu pejit paesna batu 5 kali dan sapoe tina sapoe 7 kali 5 35 kali tada 35 piring anu asup sakumaha ilmu nu asup kana mata kurang ayo rek kumaha urang minta pertanggungjawaban ka dengan ditanya ku Gusti Allah eta sangu teh balik teh saura ti aing eta sangu teh dibere teh dalam menteri dijadikeun ku aing mah jadi parete saudara tingali dina surat Al-Baqarah kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata nah maneh kabeh maka jadi kubur ka aing saudara sedangkan aing anu ngahirupkeun ka maneh teh summa ahyakum teuy aing ngahirupkeun geus dihirupkeun jalema ku aing saudara maka aing anu bakal ngamaotkeun deui geus maot eta jalema bakal menang pertanggungjawaban di hadapan Allah naon nu rek diasongkeun ka Gusti Allah ayo daharan 35 kali ari ngaji dina saminggu teu sakali-kali ada arek kumaha ngajawab ke hadapan Allah bieu mah aya kulali takwa lari syahwat jadi urang dahar teh supaya ieu kadaharan di takwa Allah ulah lain karena arah-arah hawa nafsu kalian arah-arah hawa nafsu teh kitu daang teh make aturan mun nginum teh wah pokona wah pokona nginum teh wah gitulah nah nomor kali mah wasiwak lamun ilmu hayang cicing dina otak urang saur kanjeng Rasul lamun urang nyaeta jalma teh wasiwak kudu loba nyusul memboga mah dan mulai baik itu maka tadi ngata tuh kayak auto di mata kalwi nyusul gitu nyusul atau mah kayak aro baik itu maka kayak bersihan tadi nyusul sunat turun jadi seolah-olah wajib sebagai Rasul jadi itu wajib mah ngan saurkannya Rasul ayat nu dipiwaran ke Rasulullah nu seolah-olah wajib gitu tapi itu wajib mah sunat turun seolah-olah wajib nyata di antara nyusul lamun urang hayang boga ilmu anu cicing dina otak daekeun geregeun poho urang mah kadang-kadang alinalar masuk daek tapi aya naon cerita boleh dari ilmu mah al ilmu disubur rapi subur ilmu mah ya kena hati na otak lainnya tulisan tulisan bawah itu jadi apa nah itu ilmu
Iya, tuh tempo kitab dewe itu romari itu jika nama cocok pada jauh itu dewe itu berapa itu yang banyak jateng aku kabar teh buat kitab dewe aja kita pernah batu ke aku ayatnya mana rek bisa rumah al ilmu bisudur lah bisudur dan rumah ayat nanti nak lain aku bisa jadi jaminan itu kayak bantu tulisan tanya mudah-mudahan kurang setiap hari Selasa mingguan di dia mudah-mudahan simpang kami pengen ilmu anu manfaat jadi iya anu namanya bagi di program Repi mudah-mudahan simpang barokah Allah yang hadir nanti sini sehatkan sih sehat jasmani sehat rohani kadang-kadang ketik pada jalan ketik kalau kira-kira yang paling untung tidak sudah itu mana teh tidak ada mampu mudah-mudahan bapak nenek kita dulu amin petani si mukti anu dagang bulan dekat timur hutang mudah-mudahan untungnya mudah-mudahan di paparingan beri rezeki anu barokah